Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggon ieu arurang sadayana tiasa ngalajengkeun deui materi pangajaran basa Sunda di kelas genep. Cobi aya nu masih emut minggon kamari hideuk tos diajar naon wae? Leres, hideuk tos diajar ngeunaan perkara wawancara sareng istilah dina perdagangan. Ta dinten ieu arurang sadayana bade ngalajengkeun materi ngeunaan kalimah bilangan sareng paribahasa. Sate acan dikawitan, hayu urang sasarengan macakeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Cobi perhatoskeun. Di dieu ibu ngagaduhan contoh kalimah bilangan. Kalimahna sapertos kieu. Sakedik neng mung 30 urang. Tah dina kalimah nu nembe ku ibu dibacakeun teh aya kecap 30 urang. Tah kecap anu kitu teh disebatna kecap bilangan. Janten naon Bu ari kecap bilangan teh? Kecap bilangan nyaeta kecap anu nuduhkeun jumlah. Tak aya kecap bilangan hijian saperti hiji, dua, tilu, nepi ka 10. Aya oge kecap bilangan puluhan saperti 11, 12, nepi ka 20. Aya oge kecap bilangan ratusan saperti 100, 200, nepi ka 1000 jeung rea kene nu sejena. Tah antara bilangan 20 nepi ka 30 teh diucapkeun 20 hiji, 22, 23, 24 jeung saterusna. Salian ti eta 20 hiji sok disebat oge salikur. Sabaraha? Salikur. 20 hiji teh nyaeta salikur. Pami 22 disebatna 22. Pami 25 disebatna 25 atanapi salawe nya 25. Nepi ka 28 disebatna 28. Sedengkeun bilangan 12 disebatna nyaeta salosin. 12 teh salosin. Sedengkeun 60 disebutna nyaeta sadiwak. Bilangan 60 disebatna sadiwak nya. Kahartos tong hilap diapalkeun nya engke aya di UTS minggon payun. Tadi dia oge ibu gaduh kalimah anu caritaanana mangrupa kecap bilangan. Disebatna tadi teh naon? Ya disebatna nyaeta kalimah bilangan. Kalimah nu kahiji sapatuna 2 rampasan. Kalimah nu kadua jumlah siswa sakelasna 35 urang. Kalimah nu salajengna beunteun basa Sundana salapan. Kalimah salajengna mandina sapoe 3 kali. Salajengna Dewi teh kelas 5 SD. Tah nu nembe ku ibu disebatkeun teh mangrupa contoh kalimah barang. Salajengna ibu bade ngabahas ngeunaan paribasa. Tadi di ibu gaduh contohnya nya, pek ku hideuk dangukeun tengetan kalimah nu bade ku ibu dibacakeun. Kumaha keramena pasar we? Tah dina kalimah nu nembe gundukan kecap kumaha keramena pasar hartosna nyaeta kumaha kaayaan atanapi situasi nu lumangsu. Tah gundukan kecap samodel kitu teh anu runtuyanana angger atawa matok tur ngandung harti injeman atanapi babandingan lambang kahirupan disebatna nyaeta paribahasa. Tadi dia oge ibu ngagaduhan contoh-contoh nu sejena nya. Nu kahiji dagang peda ka Cirebon hartosna nyaeta dagang barang ka tempat nyieuna atawa tempat asalna.
Nu kadua dagang oncom rancatan emas. Hartosna modal dagangna gede ari nu dijual jeung batina saeutik. Aya oge paribasa ngaboretekeun liang tai di pasar. Hartosna nyaeta nyaritakeun Rusiah sorangan nu matak aib. Nu salajengna aya paribasa mata dijual ka peda. Hartosna nyaeta malaweung nepi ka teu apal kanu keur disanghareupan. Aya oge bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar. Hartosna jalma beunghar anu terus-terusan babanda. Aya oge nu sejena paribasa elmu tungtut dunya siar. Hartosna naon cobi? Laras hirup kudu neangan elmu jeung harta pikeun kasalamatan dunia akhirat. Aya oge paribasa legok tapak genteng kadek nu hartosna jalma anu rea pangalamanana. Anu salajengna aya hade tata hade basa. Hartosna nyaeta jalma anu alus rengkah paripolahna jeung budi basana. Aya deui hade ku omong goreng ku omong. Hartosna nyaeta hade goreng bebeja heula. Nya hade goreng ku basa hartosna teh. Nu terakhir aya omong harus batan goong. Beja atawa berita gancang nerekabna bari sok ditambahan. Ta eta nu ku ibu disebatkeun teh mangrupa contoh tina paribasa dina basa Sundanya tangtosna rea keneh nya seueur keneh paribasa-paribasa nu sanesna. Tapanginten sakitu wae kangge pangajaran basa Sunda dinten ieu salajengna pek hidap kerjakeun soal nu aya dina Google Form-nya nu tos ku ibu disiapkeun. Pami aya nu teu kahartos hidep taroskeun langsung ka ibu. Sakitu wae panginten kangge dinten ieu ku ibu dicekapkeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.